sok meuni tereh-tereh ting ya guys, lamun ti magrib ka isya eta sok meuni tereh gitukeun. Parang sama tadi keneh gitukeun nya buka atuh kunaon kolowong-kolowong adan isya gitukeun nya lajuna mah urang hayu bae diberangkatkeun nya rek tarawih caritana ieu. Ja lamun kaberangan saeutik we nya atuh eueuh ieu salatna katinggalin keur kamari oge kami nya dasar mamimitian gitukeun atuh katinggalin lajuna mah pakepok pan nya kami lulumpatan. Dasar mah pan nya rakyatna saeutik gitukeun lajuna mah pan ieu geus kolowong adan be langsung ditaramkeun tarawihna. Mongohna mah nya ieu ngeun sakieu anu tarawihna nya asa kumeuni sari kumaha teh gitukeun nya tararunduh ieu ge sarina heueuh nya sari lelegutan teh gitukeun. Singkat carita mongohna mah ieu nya ieu kami nek baralik bala nya geus beres caritana mah kitu. Ai tarawihna mah teh kabal-kabal ieu nya sakedeung kitu lah terehan aja mah pan semangat bae nya tarawihna ai terehan. Beda deui nya lamun di imamana kudu angel atuh pan tararunduh ka urangna ho jadi sararang teh lamun rek tarawih ge. Haju caritana nya ieu hang jajan heula si Aisyah geus lajuna mah kami eureun heula ieu nya samemeh pulang eureun heula ka warung si Emboy gitukeun. Doangna moal endah lamun teu ka warung heula ieu si Aisyah. Ngagaya heula urangnya saeutik mah.